mereka cai sok bebeja heula euceuk ka salaki mereka pasar biur salaki balik jumaahan otak pokok tetengen yangan pamajikan eueuh kasambak tadi imah tatangana keur huai tayeun nunggu selami yo ari jang dede mah jeung Nyi Imas malah dijamin harmonis da anyar kan piraku rek kasih ayeuna atuh kewe sing salse kacai duaan dahar duaan anu naon mah nu anyar kawin mah aya nu ateuh nitah panggarokeun heeh keur tibra oge salakina digaingkeun ku Nyi Mas nyebut gugah teh aya naon nyai udan ateu nitit bingung menjang dede bahasa naon ya Nyi Imas bahasa Arab da lain kamu dina kamus bahasa Inggris eueuh naon nyai udan ateu nitit muncak kurang mah cana bujal ateu saeutik anjaran kawin mah teu ieu digeingkeun tengah peuting dititah ngagaro bujal korehan besok karasa ku iki ge bari tu ajaran kawin mah digarwan coba dulu sabar Mang Ii keur tibra digeingkeun ku ceulil urang seteh kepajin naon saya ngegeingkeun bujal aing ateu erek Mang Ii digaro erek digaro digaro paling gesok teranang karat digaro ti luhur tina angen gitu tau oh lebok cereis ya ada iya kan ngaredan mah ieu geus lila ya keun itu mah da urang teh kujang dede sareng Nyi Imas mah dianggap ngontrak gitu cok karena pada saat ini dunia hanya milik mereka berdua urang mah dianggap naon we duhai senangnya pengantin baru torolong kakolong ngomong cantik kenal sama di resep ya lamun abdi ngomongkeun pengantin baru eceuna mana torolong kakolong siap balikan lagi ya duhai senangnya pengantin baru torolong kakolong naon pengantin kakolong duduk bersanding bersanda gurau jengjang dede udah aing teh puyuh juri saya dong selami nya Kangjang dek Neng Imas rek dibawa ke mana rumah tanggi hidup duaan tergantung duaan batur mah bisa pipilueun mertua ukur ngawasitan bisi offset centar mana leukeun da kieu ke lamun nolong kakana centar mah niup piriwit naon mah offset kitu teh ulah Imas doraka katete ngawasitan lamun teu nyieun pelanggaran dua nana jang dede jeung Nyi Imas ceuk entar ngajedog pekaya wasit hayo diupan piriwit ceuk batur teh wasit dandang bisa niup piriwit lamun pemain naon offset atawa pelanggaran itu offset jeung teu pelanggaran mah ngajedog deuleupkeun apa teh saeutik mitohan sok ngomennya cok eta teh wasit gelo abdi mah teh kebeneran kebawinan tuh teh urang Cigalontang naon kitu nyai ai awak pegang ai nyatu rampus pagawean ukur nguseup beukeun wae asal pamajikanana senengeun we pemilu atel siap juragan sok coba nyambungan kanu hajat da sok ulah ilik keur nyambungan teh di deuleun
nyiar naon teh ngecek kolagen set dia beak bensin awewe mah mun dula deuleu lain deuleu naon keur omongkeunan ke balik nyai geulisnya panganten hanya kal make upna heuh tadi teh minum mayar kasih jurit teh alus ku alusna make up teh saenya make upna hanya kal pangantena pendek. Emang Oce bisa gitu ngajangkungan jelema nyai ya ngabekona sae pangantena geulis lalakina kasep hanya kal hajatna abi 50.000 peujit anu kitu teh aya urang batur ari kagorengan ulah sok di aku anu gitu teh urang batur nu kitu teh saha batur saha batur urang ojo kene atuh tah ieu we tebih jang dede neng Imas rek dibawa rumah tangga hidup rek dibawa ke surga rek dibawa ke neraka rek dibawa senang rek dibawa rajet awet panaya laguna rumah tangga jeung manehna teu ipa lagu naon teteh lagu naon teteh rajet awet abdi teh geus menang mutolaah ceu eta teh lagu teh judulna teh ulah awet rajet awet rajet oge teu weleh tah kitu jiga euceuh hayoh we pas aya jadwalna salasa pas aya rebo geus moal ahe deui wae Jumaah teh geus keur anutna teh Sabtu we domeh cair tibang emok dua poe di pulang cair Senin geus edan deui wae jang dede sareng Imas tujuan rumah tangga lain kudu beunghar nah urusan loba duit jeung eueuh duit urusan beunghar jeung miskin lain urusan jelema nu penting urang daek ngeun lamun hayang beunghar gawe molor eta mah ngimpi laras aja ajaran sok ece wiridan 7.000 sapeting ya ketipu ya keliru ya ketipu ya 7.000 datang isuk-isuk molor dahar palolohor ini kawahangan museup balik ka imah gaple terus we kitu beunghar mah moal urusan beunghar jeung kaya mah lain urusan urang eta mah geus dipasing-pasing ti Gusti Allah da ari kuduna beunghar mah masing ku Oce anyaran kawin dijejewer dipoyok dihina ari kudu beunghar mah ya beunghar we jika budak Oce hayo ge dimodalan disakolahkeun dipasantrenkeun ari kudu sangsara mah sangsara we halo hoyong beunghar ayo hoyong ge dus caroge loba duit hoyong kan wae di balototan unggal waktu loba nama duit henteu oleh bunceling salakina hoyong minta kopi bari bolotot minta nyatu bari buncelik nitah nyeuseuk bari bolotot nitah ngumah wadah bari buncelik nitah ka warung bari bolotot ngajang jawing begang eceut sawah lega duit loba perhiasan boga baju teu ari awak rengkung ngamekan we ngokek pariksa ka bidan eueuh panyakit pariksa ka puskesmas eueuh panyakitan beunang na teh di Hasan Sadikin di Bandung di Rongsen dina rongsenanan teh salakina we bolotot ieu hei cak kang usah bolotot ulah minang teuing saminggu 2 kali mah majeuna wae
ulah kot unggal usik. Sok jang dede neng Imas rek dibawa ke surga. Tujuan rumah tangga lain kaya raya, lain beunghar, wungkul lain sukses wungkul, tapi hum wa azwajuhum. Osok ngawas Yasin. Hei, osok ngawas Yasin. Teraskeun. Hum wa azwajuhum fi bilalin alal lahum fiha salamu qawlam wamtazul yauma ayyuhal kupingkeun. Tujuan rumah tangga teh jang dede neng Imas hum wa azwajuhum fi bilalin alal aroiki muttaqiun nepi kana surga na Allah. Tujuan rumah tangga teh ka mana ce? Hei, tujuan rumah tangga teh ka mana? Dugi ka surgana. Bawa bojo, lamun bojo emutan caroge, bahwa tujuan rumah tangga orang lain yang sakadar sukses di dunia, tapi hayang babarengan jeung pamajikan, babarengan jeung anak, babarengan jeung incu asup kana surga jeung nikmatna Allah subhanahu. Tos dulu acan. Semangat kene. Semangat. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Aya nu tungkul we aya. Geus tunuh badan. Tungkul deui eta tungkul. Ngeluk deui ngeluk. Tunuh deui eta tunuh. Molor deui. Turuk tuk tuk tuk. Dulu akliuk eta batur aya ngaji teh. Liuk deui eta liuk. Reret deui reret. Malaweng deui balik deui. Tang edan mah balik deui ceuk. Leung nu aya malaweng oge. Jadi tujuan rumah tangga ngabangun rumah tangga teh keur bawaeun amun caroge bojo lamun bojo salaki keur bawaeun babarengan asup kana surgana Allah subhanahu. Surga hanya dimasuki oleh orang-orang bersih. Leres? Leres. Ari surga ke tempat suci, tempat bersih. Jiga lomari, ai lomari mah tempatna baju nu bersih, lancingan anu ari calana tas dipake macul sok langsung diasupkeun kana lomari. Kamana heula? Bulan? Kamana heula? Dicuci heula, geus dicuci disetrika, geus beres kakara bisa asup ka mana? Mari. Jadi manusia nu rumah tangga yang ingin masuk surga, nu bakal asup ke surga, hanya nu rumah tanggina membawa hati yang bersih. Niatna sing ikhlas lillahi ta'ala. Jagalah hati, jagalah hati. Mana itu semangat, saya tahu itu apa? Cing cangkeling, Cingklung. apa? Ngomong wae di bawah kadinya apa? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati. Jang dede jaga hati Nyi Imas, Nyi Imas jaga hati
yang dedek dasana jangbru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit rea keton loba ketan bro di juru bro breh mobil nak breh motor nak ari berpaling ke lain hati mah teu ngareuna heueuh laras aja Laras. mata hiji Neng Imas jaga hati suami ku bahasa nu alus. Halo jaga hati caroge ku bahasa anu Halus. bahasa mata teu meuli nu penting layak nyebut ka salaki teh merenah aa merenah papat papa merenah papi merenah mami ulah ya menyebut ngaran kemana saya terjeding ya salah kena ganyegan kumaha aing aja brab ya halo Wow. jaga hati suami dengan bahasa ku bahasa anu sae halo desa eutik aja jelema teh nurun tag rumah tanggana gara-gara bahasa nu radikal leres akang hoyong gaduh caroke hoyong gaduh bojo beuki ngomong noro wecoh wae hoyong mata kawina kanu pego da salah akang waktu kawin kanu jejeg jadi ngomong wae ari kanu pego pan aman paling beres alah siap siap hiji jaga hati caroge ku bahasa anu sae kadua beri perhatian yo aca yo nu geus sabaya nu geus eueuh perhatian ka salaki dengekeun lamun rek ini jumaahan ruruan heula cipah sok Tara. sok diruruan katonggong geus ngacucuti gitu dah ki diantep pan kumanehna teh kaontaleuh sok aja ngaibakan caroge Tara. astagfirullah saha jelema anu memeh init jumaahan salaki narek ngabdikeun diri salaki narek munggah haji jalma nu pakir munggah haji jumaahan teh munggah haji jalma nu teu gablek duit matak nu teu baroga duit nu harapan ka Arab jumaahan tong berang-berang init jam 7 ya mah duit teh gablek ka Mekah teu ngimpi daftar henteu init jumaahan geus adan pulunganeun sia mah nepi ka kojor ge teh sangsara jelema kitu mah isu kene init jumaahan kan rek munggah haji nya munggah haji geus lohor anjing kene ku aja geus ruruan heula bapana poe jumaah teh urang mau harapan jeung ka Mekah jeung ka Madinah urang makeun da ieu munggah hajina cek ajengan al jumatu hijul fuqara munggah hajina jelema nu fakir mah jumaahan ya bapana urang siram di ruruan ku teh geus di ruruan dangdanan mana nu kira pantes salaki urang teh keur magoreng patut ku batur eueuh nu ngahargaan ku urang teh dibere perhatian dia antep eta salaki jumaahan make kostum Viking Persib dong menang dan gitu Kang Persib mah menang di Sanjung ai eleh nas pere mingguan lalajo Persib ai ger teh eleh aing geus ngutruk dah atawa make kaos urut kampanye coblos nomor 2 di bawah jumaahan ngedok diareup pan anu tukangeun teh pasti atuh Allahu Akbar coblos nomor 2 eta teh diperhatikeun ku bojona carogena teu boga ka hideng pan ayeuna mah usum perusahaan teh ngabagi-bagi kaos aya tina kapal api jeblak jelas lebih enak pakai jumaahan Allahu Akbar jelas lebih enak aya ti kacang Garuda ini kacangku padah maca eta keur jumaahan ku sarerea ini kacangku jelas lebih enak sok ku cedang dosan
ieu bapana kokona, ieu senyangna, ieu raksukanana, ieu sorbana. Nu mata kajengan teu boga sorban ku gebog. Ngala beulikeun kana beheungna. Dik bapana wilujeng angkat ngadoa di ditu teh sing susu, doakeun abdi, doakeun budak urang sing soleh, budak urang sing daekeun masantren. Hei, Cok, aya nu di pasantren. Kagak ada. Aya nu di pondok. Tetak abdi mah nineng kayak pun anak bari angkat deui pidawati sadayana nya. Nineng oge da lain teh nya justru nya teh kitu. Nu teh nya mah Pak budak kah dikekeuweuk di imah dititah ngadu kaleci, dititah burber motoran eta nu teh nya Sok ece da ayeuna mah jelema teh tatangga abdi sorangan ge lamun budak abdi cenah di pasantrenkeun jagana rek jadi naon. Eta si goblok nyungur sangeunahna. Mun masantren budak abdi balikna kerek jadi nang nyadap jadi jelema jodok. Makna balik pasantren jadi bayawa. Bagarkeun teh masa depanna bureng cenah mun santri. 10, 20, 30 tahun yang akan datang dunia ini, Indonesia ini akan jadi milik santri. Sing bangga boga anak di pasantren, sing bangga boga anak di pondok. Halo? Tanu ayeuna leutik kene ojo niatan ti ayeuna budak keur dikapondokeun. Lain kudu jadi ajengan. Kudu di pondokna ge diganyar padinung bapana oge. Siap? Siap. Ari urang mah sok ngitungna kana nyatu. Ek jadi naon engke lamun geus dewasa meureun kun boga pamajikan daharna ti mana nya tina piring goblok daharna bernya dahar ti sawah atuh da teh saeutik jelema ge seueuh dahar tapi teu boga sawah leres teu saeutik jelema nu loba sawah teu bisa nyatu sawahna lega nyatuna dibatasi cek dokter ulah langkung 5 gram eueuh mah punya penyakit gula sawahna lega ai nyatuna dibatas ku dokter teu ararayang aing mining kene teu boga sawah nyatu bebas datang kulub sampel datang talus angeun poloy tiga ojau bulan puasa percik naon taraweh milihan nu gancang dan laun ngeus teu payu we nama. Kacamana samana taraweh. Kaladeus cenah aing kababakan sakola, naon kitu gancang cenah di ditu mah. Apaan sakalian sepor. Da urang mah puasa teh dangdam. Satengah genep geus ngadekul sarerea anakna belah ditu, pamajikan belah dieu. Allahumma lakasumtu ti jam 5 keneh. Di asar eta nyambel budak setengah genep cekel jauh teh pesek gitu tah yo ngana gua anu adan dor we magrib Allah can nepi kana bar jauh banget beak dua aya korma pamere lebih olok eta mah basa-basi nya cenanya sasi sauma sagala dikempel-kempel siang mah dongkap magrib meledis urang mah dengdang teh sagala diasupkeun bungangang we beuteung teh matak nu rek ini tarawih mah kadeuleuh ku aja jeung akang ngagareang eueuh nu narolong ini tarawih mah kieu ngareunah teh tarawih mah nalawang ngajongkeng sabab beureuh kejo jagalah lentera kecil ari rumah tangga ujung-ujung beunghar atawa susah heula kan ngaranna ge rumah tangga ai rumah teh gogobrog ai tangga ai taraje ujung-ujung kaluhur atawa tiana peula kudu nete ayeuna kawin ujung beunghar dongeng tama
Islam itu agama proses. Allah nu ujug-ujug ngareuna. Jangankan kita, Rasul ge sangsara. Teras saja. Teras. Sadayana ge sangsara, tenang ki. Ayeuna sangsara, oke ki lah. Cek iki dagoan aing 10 tahun deui kojor. Suban teh bongar, pepe kojor. Jangan dede, mau juga renah bager. Rumah tangga mah jiga kurang ningali gunung, sok tinggali gunung Galunggung. Isuk-isuk ningali gunung Galunggung bari udun Krakatau. Akang mah jarum coklat lah. Eta rokok penyakit. Mani genah ningali gunung Galunggung isuk-isuk kasorot panon pe bangun ngeunah munang kring di ditu. Jika ngeunah mun ditincak, jika ngeunah ngangin lah lamun dicalikan, tapi ngajaran mah kuel cakal itu disorang. Teu seindah nu dipikirkeun nu ditingali ti dieu. Rek naik ka gunung kaluhur heungap teh. Nete akar, ngeuming aya hileud, aya oray. Aya naon deui? Pokona segala aya di sorang maka ditu. Aya nu nepi ka luhur, buktina di luhur teh lain ngeunah. Hawa tiris, sato nu garalak loba, hileud merang, awak krip. Begitulah rumah tangga. Ai memeh kawin mah ningali batur mah jiga ngareuna. Bangun nikmat capek aya nu mencetan. Asup angin aya nu ngerok cangkeul. Tiris aya nu baju kotor aya nu ngareunah. Cek iki teh baheula mah memeh kawin. Bak teh rumah tangga eta kaindahan nu dibayangkeun memeh kawin hampir 100% eueuh teu karasa. Ayeuna jang deui ngaranna teh bulan madu keneh. Ngaranna ge bulan madu. Eueuh tahun madu eueuh. Sebentar ayeuna mah bagur keneh jang dede geratuang. Ayeuna teh engke jang dede geus 3 bulan ngajedog wae mah lain kitu sebentar. Ucing teh ngajedog. Pan karena ge bulan madu ngan sabulan paling lila ge rasa madu tah tidinya ka ditu akan terasa pahit seperti ararapa geuning. Pamajikan teh hayang emas kudu dipangbelikeun Mas. Saur Rasul aja ad-dunya mata'un wa khairul mata al mar'atu shalihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri sok. Matak lamun awewe pamajikan hayang solehah kudu dipangbelikeun Biasa. Osok aja dipangmeserkeun emas. Hah? Osok dipangmeserkeun emas. Gaduh perhiasan. Bisa batu bohong. Gaduh perhiasan. Gua kahai. Hutang rawu itu boga ali-ali acan. Dipake naon aja teh nyatu wungkul. Gaduh pinggang. Gaduh kang kalung. Hah? Kumaha we. Geus we aja mah gura daftar tong cicing we di dieu. Naon da sangsara celil di dieu ge. Saya tidak kabita tuh angre ini kalapang batur make emas dah kabita. Lak ilik batin ningali dina batua dina mingguan batur make kongkorong pan euceun meneleng. Muji aing ka awe mah bisa ngomongkeun batur teu nguntak. Tok dina mingguan ningali batur anyaran di kongkorong. Sikuna teh ngomong. Kamu diomongkeun nyai bela cenah tetangga aing make kongkorong kilogram teh. Da urang mah teu bisa nyai. Lalaki mah najis teu bisa, awewe mah bisa. Salut abi mah ka awewe teh kitu.
bisa bisa ngomongkeun batur teu nguntap deuleu ku sia tiungna ti biru kain ge apa matak awe mah sok tanya ke si Uwa di dia mingguan da loba wae teh awewe da lalaki mah jarang sok nu di masjid kang lalaki mah da jarang pemain inti we anger ti baheula ge di abdi pemain intina abah aki engkom anger we eta can aya cadangan ti baheula oge ai awewe mah karang hese sakali gagerokeun bereujek awewe mah komo kana nyatu mah Idele-dele ku aing ku kurilingan salawat munfarija Allahumma sholli sholatan amir tilu salim salaman taman nganyuk dua sayyidina datang si akel-kel mari bun kali mah katak eueun napakna ayo ngaji aja mah bodoh dikukut anger edan ka salaki teh cakeun ukur gitu resep gedeng-gedan aja mengaji resepnya biar mah ajungan teh ka harti resep cekur ka harti harita halo ai lalaki mah heueuh ngedul lamun mingguan malam Kamis eta ungah Rebo sore teu boleh nyeri huntu nyeri cangkeng nyeri bitis hese lalaki mah dibawa ngaji ngeun lamun sakali ngaji lalaki mah tara poho ingat we beden tentang istri da awe mah ngaji tara pati aya tapak aya sanajan kitol oge bulanan mingguan rangem ning bulanan teh awe mah di ditu nyatu balik geus kikieuan we kana keres we ada laki mata taraya lalaki nu di bahanan am ka dieu sup ka dieu awewe mata ngaji nanti awewe tapakna belagugna kitu berarti baheula sok we Kang urang tadarus abdi euceung ulah makan nyarios nya ada euceung masuk ngomongkeun we batur pan keur ngajina matak ayeuna ulah ngomong abdi rek nyanak nyarios ka pambeget tungkul Kang urang tadarus hayu Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kautsar teraskeun Inna dengekeun ceuk lalaki mah kompak dibawa ngaji teu ngararomo sok ayeuna euceung tu getol bulanan Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar terus cek wingke naon tinung sia mah kantung ngingkik jerik aya mah bukti atuh jang kumaha licik jantan istri kena surat nu ponok pamagat surat nu panjang siap si haji mana Kang hajina oh Kang surat nu panjang kena urang si eta surat nu ponok oh urang gugu si eta mah bener teri gugu mah si eta mah teu ngagugum tarak pohon setahun 2 tahun sok ayeuna pambegat surat panjang baca surat ponok siap Kang Bismillahirrahmanirrahim Yasin terus wal Qur'anil hakim innaka laminal salim ala tim mustaqim tanzilal azizir rahim panjang Yasin surat nu ponok moal tilu lamar karunya ngaranna ge awewe heureut deuleu ponok lengkah gawe ukur babaung nu ponok siap cok salamar ge henteu
ieu teh Bismillahirrahmanirrahim Nun wal qalami wa ma yasturun. Guring kita tuluy pun. Nah gitu saya telah banting ngomong ke batur teh karasa. Lamun ieu pasti aja mah tiasa ieu mah nya. Siap? Siap. Siap? Siap kompak itu? Ya, siaplah. Kesana kemari mencari alamat. Ruksak kieu ki pamajikan ki. Ampun. Jadi getol mana getol jamaah tapi gitu ge insya Allah jadi kiparat karena dosa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah naon oge ari hayuh mah dikumah leras. Ada. Coba lamun dicicingkeun. Aya satitik noda cicing jadi kumah 2 titik untung nama hideung we baju teh. Coba lamun kakotoran ayeuna kumah ku mingguan, kakotoran ayeuna kumah ku sasihan, kakotoran ayeuna sholawatan. Maka tidak ada kotoran ketika orang wafat insyaallah husnul Khotimah. Amin ya Robbal Alamin. Allah. Halo. Sawios teh tiasa tadarus. Nu penting mah loba Duit. dulur jurik duit kan wae teu bisa tadarus ke nu penting mah loba Duit. dulur loba dulur silaturahmi. Alhamdulillah urang masih silaturahmi unggal mingon ngalangkungan mingonannya cuma jam 12 terus dangdan naik mingguan jam 2 teh pandalaki mah cukup di baju di kopiah di sarung ini bari awe masa jam 1 geus dangdan geus diwedang ini Masya Allah rekana pangaosan mah insyaallah lengkahna janten kiparat lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah renghapna jadi ibadah nunutan coksa sok ngarang coksa nunutan jadi ibadah palingan mingguan sok malolor marukna teh nunutan lamun ngunak-ngunak nunutan jadi ibadah atuh leuwih ibadah anu molor cacakan nunutan ibadah komo Masya Allah. Siap conya urang getol ngaos urang getol salat urang getol puasa urang siri hormat jeung tatangi lain urusan hayang loba harta lain urusan hayang beunghar lain urusan hayang loba duit urang mah punya kewajiban moral digubrageun ka dunya ieu teh keur ngabdi keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu urusan hese duit nya saha nu babari abdi marek naros mining keneh ngunag-ngunag duit mining keneh diunag-unag duit sing tarik mining keneh ngunag-ngunag duit mining diunag duit Dudak. eta wae ngunag-ngunag duit setengah genep batur geus bersih geus dangdan wahai masih keneh tong 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 bari di lemur batur enteng unag naon Duit. mining kana diunag duit atuh kerasa aja diunag duit aja lempang ayeuna aya duit 5 karung ayo we ngunag tuh deung moal Moal. dasar wa aja teh mah jengker diunag duit teh urusan ayeuna urang ikhtiar geus usaha geus tapi milik urangeun sakitu montong sok neuleu milik batur ngajedog dengekeun
nu jadi alatan loba pasea jeung teu harmonisna rumah tangga sok mineng-mineng ngakur-ngakur rumah tangga urang jeung rumah tangga batur nyamal akur masih nepi ka kojor oge moal. Nah beda jelema beda milik beda jelema beda rezeki. Kan rezeki urang jalani ku urang, milik batur sing dijalani ku saha? Batur. Cuma hari usaha teu maksimal, usaha embung ari batur kaya atul kana bibir-bibir. Sirik kana cecekolan. Iya, tu kabita. Juga nunyak kabeh. Eta teh ciri hayangeun teh. Teu hayang aing ngabeunghar ka wasi eta mah. Udah enteu beunghar gara hayang kumaha. Cenah ulah sok nalangsa, ulah sok sedih, dumeh beda kahirupan. Keun da ku Allah ge geus kieu jalanna. Udah masih ngadu-gadugan oge. Komo jeung tatamba salah pangkawinan, anggeus jelas salah atuh. Sawit kawin ke tukang cilok itu udah salah kok. Coba mun ka Raffi Ahmad. Jadi miliarder. Jeung tatamba ieu masalah pangkawinan. Salah lawang. Pindahkeun lawang dapur. Kalah rusak usahana teh lawang dapur parep-parep jeung kandang domba. Terus milik ece milik tetangga urang keur tetangga urang ada nyi mas dah ulah ngabanding-banding salaki jeung salaki batun nyeri teh ece karena jantung teh komo milu ngitung mah benar kemarin tetangga urang ka Lampung 2 bulan abg apa ti teh bawa modal teh 4 juta nginjung ti Haji Suryana ayeuna balik kamari ngirim 2 beureikeun kana kursi TV 20 hijiin motor eta nu beat di jumlah nyeri teh jajan kana jantung salaki teh cek salaki teh udah milik batur urang mah milu makan nu kudu dihitung mah milik saha milik urang. Halo jangan hentikan tangismu.
hingga jenazah. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Teraskeun. Naon cenah? Naon cenah? Nembe teh. Jaga hati suami dengan bahasa, jaga hati suami dengan sikap. Nu jadi orang tua ngajedog nyekel piriu, ulah wani niup mun eueuh. Siap teh siap? Siap. Siap. Anggar wae buat cuma diomongkeun wae. Babari ku babarina usahana boa budak teh asa curiga. Hese ku hesena budak teh bisa usaha, ulah kagadag budak teh. Intina mah kita sedang melaksanakan tugas bahwa orang digubrageun ka dieu ka alam dunia ye da urang teh lain urang dia masih ngaku urang Ciodeng ge lain. Da buktina nini urang eueuh ayeuna teh teu balik deui. Aki urang eueuh ayeuna teh teuwih deui. Indung bapak urang Kang Atang oh teu ngelong-ngelong ngawinkeun oge. Sugan aya nongtot. Jeung teu hayang besok ayeuna urang keur ngaji kieu torojol Mang Atang teh punten ngiring ngaos aing ek mantau ayeuna ge. Ciri urang teh lain urang Ciodeng sebetulna urang mana? Inna lillahi di dieu mah ayeuna nuju naon? Lan nuju naon? Anak anjeun di nuju naon? Keur isuk pageto bakal balik keur ngantri urang teh mendak divaksin teh mah. KTP-na ku abdi geus dibikeun kabeh. Tinggal ngadaguan panggilan iraha rek gering heula rek teu gering heula ari geus waktuna mah pojor we. Rek corona rek teu corona waktuna pae. Mekna waktu pae kalang-alang layang moal. Cing si Kakang Hayong orang layang ge waktuna maot mah tuluy we maot. Ek gering heula rek maot mah pantes keur sararea ge. Nu teu damang pasti bakal anu jagjag. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang biasa, Cor. Pak Kuwu oge, Pak RT oge, Akeu oge. Oh, kira aku si Akeu mau tayo main keyboard. Di dia cek sakapeung urang teh sok bangga abdi ge sok bangga ku kakayaan bangga ku pangkatan sing horeng teh urang mah kudu kawas tukang parkir sok tukang parkir mobilna ngejejar isuk-isuk teh wah mobilna loba Avanza Xenia Terios segala merek aya tara adigung saya eta mah subang ini mobil saya tara dahar di dinya we na trotoar si eta mah pakaian tara di dasi eta mah kitu we make jaket wayah herangan janing nyekel pirilit geus ngaca ini prit aya ningali batur mundur tara adigung eta pas sore mobil nu sakitu loba teh teu hiji-hiji acan jam 1 eueuh hiji jam 2 eueuh 2 jam 3 beak we asar sugan ceurik balikeun henteu sabab prinsip tukang parkir mah loba sote mobil titip urang oge loba sote emas pipa matak pake nyen masjid
Eta coba kalah suri. Da paeh mas teh tuluy ku salaki dipake kawin deui teh mas teh. Leras? Leras. Halo. Bakal maot. Bakal diemasan. Eta piung nu ti beruk rek dibawa. Moal. Tuluy eta senal nu meunang ngajuk teh Haji Adah rek dibawa. Moal. Rek bawa peda. Moal. Juga rek bawa alas gitu. Rek bawa peuteuy. Naon atuh nu dicanak? Halo, nu dicanak teh naon? Sabaraha pangaosna? Aya harga boeh nu 100 juta, 50 juta, Saya. 40, Saya. sabaraha? 10 meter kali 3.000 perak sabarahaeun? Minyakna aya minyak nu bermerek Garuda, Siti Sarah, Sahrini, minyak naon? Nyong-nyong. Sakali ka ambeut teh saminggu ning sebal. Eta nu dibawa mah. Paku mawa eta ajengan, Pak RT, Pak RW. Sugan nu meh kubu mawa teh aya nu ngaceplok ning di gubuk da henteu. Makana kurang dielingan melalui kain kafan. Di dalam kubur kau minta
temanmu selain temanmu? Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain temanmu? Bila datang Azrail mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekubur tubuhmu. Kalau kita yang akan berlaku pada diri. Berarade maut, berarade maut, berarade maut. Sok atuh. Sadayana ge bakal permiosnya cek, bakal balik ke daerah asal urang, nu beunghar balik, kakayaan mah ditinggalkeun nu kokoro, balik ka kokoroanana kana langsaanana ditinggalkeun nu bodoh, mulih dengan kebodohannya. Orang pintar balik dengan kepintarannya. Lamun bodoh pinter beunghar jeung miskin teu digunakeun ku urang dina jalan nu diridhoan ku Allah, alamat urang sangsara balangsak dina kehidupan yang sebetulnya kahirupan di akhirat nu leuwih alus tibatan kahirupan di dunia ieu. Wal akhiratu khairul laka minal akhiratnya langkung sae kahirupan anak tibatan kahirupan di dun leuwih sae tibatan kahirupan di dun. Urang teh jelema murahnya cek, ngaji teu bisa, ngaos kitab tiasa teu, muludan katalar, Quran sabaraha juz, 30 sabaraha juz nu katalarna, nu pohonna teh 30 juz dah, nu katalar surat Al-Ikhlas kecek we ti mimiti sunat lohor nepi ka subuh teh kulhu deui hiji eta nu katalar, kadua nu tereh. Da lolobana mah Kang jelema nu teu daek berjamaah teh hayang ngatur sorangan, embung diatur batur ka si jurig teh. Antuk aku sorangan nu pangeuna. Allahu akbar, qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ai berjamaah kahayang kulhu ari imam bismillahirrahmanirrahim wadduha Allah waduha imam teh. Mau mah berjamaah teh hayang kumaha sorangan. Halo? Ya. Sedangkan lamun urang nu murah tiga urang kieu tengah hiji jeung nu berilmu, urang nu bodoh teu loba silaturahmi jeung nu boga ilmu, maka kemurahan urang bakal jadi kahinaan di poe kiamat. Tapi sanajan urang murah, sanajan bodoh, minang silaturahmi karena pangaosan, karena sholawatan, maka urang jadi jelema anu murah di dunia, tapi jadi harga mahal di hadapan Allah di akhirat. Mudah-mudahan urang sanajan bodoh ngajajar dina surga na Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pang-pang nama urang teh rumasa teu bisa tepah teu apal harti sok Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait. Naon hartosna? Hah? Hartosna teh eta teh kun Allahumma hdina fiman wa afina fiman wa tawallana liman tawallait wa barik lana wa qina bi fadlika syarrama. Paranti naon kunut untuk doa paranti. Oh, ini mah di sana. Oh. Di mana listrik video? Kata teh doa paranti. Kuno terang artosna teu. Aliran euy. Teruskeun ka ajengan. Aliran. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Doa paranti naon? Hei, diaos tina waktos. Tahiyat, uninga hartosna. Osok naroskeun. Hara.
kunaon Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Eta teh doa dibaca parantos. Heuh, doa diaos saparantos. Takbiratul. Disebatna teh doa. Kip. Titah terang artosna. Oh sok naroskeun. Nah, cuma bodoh teh kata toloyo ongkoh teh nyaho tapi teu nanyakeun air rumah teh nyaho taroskeun eta bodoh ale Bo. nah urang mah boro-boro bahasa Arab bahasa Sunda ge loba nu teu ngartos leres Terus. sok cek hei Urung deui. hei cincang keling eta manuk sing tarik blos ka Bapak Satar katalar Salar. naon hartosna tuh kamu bahasa Arab bahasa Sunda ge teh nyaho mangkadi urang Sunda nah kana bahasa Sunda teh apa artina ari cing teh cincang keling ari cing teh menta jadi cing teh cing sabatang berarti mah teh naon Rokok. menta udun cing Krakatau cing propos cing pengencetankeun berarti menta naon ai cing teh menta ari cang kacang ari keling hei ai keling ireng keling hartina teh hideung teh hei mun di Jawa mah beli kopi ireng teu meunang teu atawa beli kopi cing menta cang kacang keling hideung jadi cincang keling teh hartina teh sing carang atuh cincang keling hartosna teh menta kacang hideung naon aja seserian anu nyebut kacang hideung udah layak kita nyaho nah jual ti baheula ngasuh budak cincang keling nah itu nyakeun hartina teh apa keur naon kacang hideung nya eta keur parab manuk hei ki kacang hideung teh keur Para manuk. manuk naon kitu nu sok ngakan kacang hideung nah eta manuk cingkleng aja nu kumaha manuk cingkleng teh nu cina aja mah sok cincang keling cing teh menta berarti menta kacang keur naon keur barab manuk naon manuk cingkleng nu kumaha manuk cingkleng teh Cina tahun. siki bajong dicabak dan nonton keun wae teh kudu dicabak atuh ki diciratan gitu lamun eta manuk blos we ka mana kolong naon obatnya kolong hayam pan keur ngabahas kacang teh ditu nage berarti tidak kacang di juga kolong hayam blos we ka kolong naon Bapak Satar ai baba teh eueuh bahasa Padang bahasa urang nama emak mamah emok mamah Bapak Satar ada satar teh beuteung lamut mangka lamun eta manuk cingkleng ngageblos ka mana mangka mama beuteungna jadi nu mata kereuneuh mah lain buuk dengekeun can sok laira-ira buuk sok rumah sa boga budak leutik buuk disada di luhureun imah heuh leutik keneh budak kasih jauh
sadabu ayo buak di baledogan ayo manuk cingklong di kakawak penyahoran noh wae juri danu mata krena mah lain buak tapi manuk cingklong tak eta nu disingkahkeun maling cingklong buak masih dikukut ya wal mata krena matak sing caket ka aja hartos salat tetiasa hartos wiridan tetiasa hartos kunut tetiasa sing caket ya ngajengan urang silaturahim kumpul jeung babaturan insyaallah man bade maot ari tos maot urang tiasa ngomong mah tiasa kumari kita setiasa ngomong wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh